Paslun surutul wudu'i asyaratun utawi kilaiki iku sawiji pasal surutul wudu'i utawi pirang-pirang syarat wudu asyaratun iku 10 al-islamu sawiji islam wa tamyizul lan tamyiz wa niqa'u lan bersih wa amma saking barang yang nahu kang nyegah ieu barang usulal ma'i ing tembuse banyu ilal basyarati mari kulit wa ala yang menelan yang tahana alal udwi ingatase angka hota ma apa barang ya yugayiru iku ngarobahakan ieu barang al ma'ai banyak wal ilmu lan weruh bi fardiyatihi kalawat kaparduane wudu wa alayataki dalam nyata orang nekadakeun ieu uang pardon ing sawiji pardon min puludi saking pirang-pirang setengah saking pirang-pirang pardon wudu sunnatan ing sunnah wal ma'u tahuru lan banyu kang nyuciaken wa dukhulul waqti lan manjing waktu wal muwalatu lan muwalat lida imil hadas kadue wokak mayang hadas Paslon surutul wudu'i. Adapun ini pasal akan menerangkan syarat-syaratnya wudu. Aya syaratna eta ngala wudu, ya. Aya sabaraha dia syarat wudu? Asyaratun. Dina ieu kitab aya 10 syaratna. Berarti lamun teu aya syaratna eta wuduna teu sah, salat lagi teu sah. Jadi kudu dilaksanakan, kudu dicumponan ieu syarat anu 10 teh ketika wudu. Mana hiji-hijina al-islamu hiji Islam, syaratna kudu Islam, jalma Islam. Alhamdulillahnya aya syarat nu kahiji dina diri urangnya Islam. Berarti hiji teu bisa kasahkeun kana wudu, tapi can cukup hiji mah. Nu kadua wa tamyizu, tamyiz pintar. Syarat wudu kudu pintar. Pintar eta kudu ngarti. Upami ka budak alim cukup sanaos tacan balik tapi tamyiz, pintar lah. Tos bisa mandi sorangan, tos bisa makan sorangan, tos bisa make pakaian sorangan gitu nya. Terus make peci ka masjid, pinter kan walau wudu eta tas. Jadi sah. Wa niqa'u anil haidi, cara anu hiji dua tilu katiluna nya eta bersih anil haidi tina haid wa nifasi sarat nifas. Eta syaratna. Ya pikeun awewe sarat pikeun awewe haid sarat nifas teh. Jadi upami wudu kekayaan haid atau nabi nifas desah wuduna. Berarti ulah. Wa amma yang nahu wusulal mahi ilal basyarati. Teras wudu eta ulah aya anu ngahalangan datangna cai kana kulit. Nah, syaratna eta. Syaratna berarti lamun ninggalkeun syarat desah wuduna kitu. Ulah aya anu ngahalangan datangna cai kana kulit naon bae eta mah? Anu sakira-kira baseuh kana kulit, anu ngahalangan. Ya, seperti kecat kan nempel ya, nempel.
baik eta cat kayu maupun cat tembok, tetap cat tembok tetap tembus cat tembok. Upami kana ulah aya anu rek sisit laut nempel. Ketika ngalaudu dina anggota wudu urang khususna anu fardu anggota wudu anu fardu aya anu ngahalangan naon bae atanapi sisik laut eta umpami sakira-kira anu tetembus eta pas arek salat teh iya sisik laut kan pas dipijet teh garing tah eta terus kalau deui sanajan tos beres sholat udah ngalau deui sholat deui gitu kan udah balik deui upami kacahoan kira-kira naon deui tapi cek kamarinya diterangkeun Aisyah kira-kira madaratna hesa dileungitkeunana hesa tara habis ya waktu sholat ya dohor ka asar geus sholat bae hese mah ulah kudu dikerok sampai keugetihan dihampura ari hese mah bener-bener hese. Tapi upami kira-kira bisa dipijet, memang keluar waktu pijet adalah ya pijet adalah. Gitu. Jadi mudahlah agama itu mudah, tidak mempersulit, ya tidak mempersulit hamba Allah. Mudah terus itu penting ibadah. Sekemampuan orang. Wa ala yakuna alal udwi ma yughayyirul ma'u. Jeung ulah aya ketika wudu syarat wudu ulah aya anu ngarobahkeun nya kana cai ketika orang ngalah wudu anu ngarobahkeun misalkan dina awak urang ieu aya minyak atanapi sopel lamun kuari mah jadi memeh ngalah wudu kudu baheula pandangan atau nabi wajah urut pakai sopel teh terumumina bisi aya anu ngarobah banyak ketika orang bahkan kira-kira resah itu nyerap cari kana ya, pakai minyak ya pakai minyaknya yang sampai tercair kena minyak kira-kira nyerap bahkan robah ulah aya ngarobah ke kana cair sanajan ku perkara anu suci. Jadi upami urang antos nyaeta make sopel atau napi minyak naon bae dina kaum taudu urang awas bisi di dieu ulah aya anu kana anggahota wudu sesuatu anu ngarobahkeun kana cai. Nah dina anggahota wudu teh naon tadi teh minyak atunya. Jadi kitu urang praktekna upami mantos make sopel atau napi naon bae anu sakira-kira dina anggota wudu urang ketika wudu bisa ngarobahkeun kana cai. Nah eta termasuk syarat wudu ulah anu ngarobahkeun kana anggota wudu kana makena eta cai. Wal ilmu bi fardiyatita kudu nyaho kana kafarduan fardu wudu. Nah eta pikeun lamun teu nyaho kana fardu wudu atuh teu sah. Jadi kudu nyaho. Cek kamari asa mara fardu wudu aya genep. Eta urang kudu nyaho teu sah lamun teu nyaho kana fardu wudu, kafarduan kewajiban ketika keur wudu naon dia. Hiji nyaeta niat terus ngubah wajah. Itu kan nah itu malah supaya nyaho urang santri anu mimiti balik mimiti belajar ilmu ya mimiti ibadah. Fardu wudu eta aya genep hiji niat, dua ngubah wajah, tilu ngubah leungeun sampai siku, opat ngusap sirah. Naon bae nu aya dina sirah rambut atau rambut diusap. Lima nyaeta ngubah suku dua nana sampai siku anu kagenep tartib kudu tartib antara kumbahan nyaeta mana anu wajib dikumbah dina nalika wudu nyaeta beungeut panangan sirah jeung kaki eta kudu tartib kudu teratur ya wajah heula panangan sirah sareng kaki kudu wal ilmu kudu mangkani keseuting jalma Islam teu nyaho kana
hukum-hukum ibadah ya karena fardu wudu teu saeueut pentingnya. Tapi sholat wudu bahkan terus urang awas bisi keur poho supaya ibadah urang ieu sah karena sholat. Berkaitan jeung sholat ieu teh ujung-ujung nama sholat bikin ngasahkeun sholat wudu teh wa ala yataqida fardhon min furudihi sunatan tuh. Termasuk eta syaratna wudu nyaeta ulah ngayakinkeun, ulah boga paham, ulah boga harti kana fardu wudu tina salah satu fardu eta ditegaskeun sunah. Ulah boga keyakinan, ulah boga anggapan gitu nah. Ulah boga keyakinan karena yen ieu fardu wudu teh ditegaskeun sunah. Musab sirah sunah. Boga keyakinan, boga paham gitulah teh. Ulah nekakeun boga tekad yen fardu wudu teh sunah. Mulah banget sunah. Mumbasirah salatik sunah. Eta ubai bawa keyakinan kitu eta teu sama makana kudu nyaho kana fardu wudu. Wal ma'u tahuru sareng nyaeta caina kudu suci kudu nyucikeun kamari. Awas urang kalau wudu syaratna caina kudu suci, kudu bisa nyucikeun suci tur nyucikeun. Baik eta cai mutlak maupun cai musyamas, cai anu makruh dipakeun. Penting nyucikeun. Ari nu disebut cai mutlak eta cai anu bener-bener pangbagusna pikeun dipake suci teu makruh dipake eta cai mutlak. Disebut cai mutlak. Ari cai anu panas ku panon poe mah teu kasupkeun cai mutlak. Tapi lain bukan berarti henteu sah dipake wudu. Ulah boga anggapan, ulah boga pengertian cai anu sah dipake wudu cai mutlak unggul. Cai mutlak mah cai anu paling bagus-bagusna anu dipake suci. Anu henteu makruh dipakena eta cai mutlak. Aya deui cai luar daripada cai mutlak ulah boga anggapan teu sah dipake suci. Ulah boga anggapan hanya cai mutlak. Pengertian cai mutlak teh gitu, cai anu henteu makruh dipake gitu cai mutlak. Jeung teu robah caina jeung teu mutan najis, jeung teu mustahab eta cai mutlak. Aya deui cai anu meunang dipakena dipake wudu mandi ngilangkeun najis. Nah disebutna cai musyamas, cai anu panas ku panon poe. Sah dipake wudu sah, cuma makruh dipakena. Ari harti makruh lebih baik hindari. Mun aya mah kitu pindah kitu nya. Kana cai mutlak teh cai anu mutlak. Pan urang rek ngalauru beneran keur panas sauruk panas. Dipake teh hanut teh panas lah panas ya. Eta upami hukum makruh eta cai musyamas cai anu panon sah dipake wudu cuma makruh dipakena. Mun disama perkara makruhna hindari teh kan anu mutlak. Upami di bumi atau reklamasi atau kasumut atau kasaminan. Upami teu aya deui misalkan make bae sah ieu senajan makruh ye. Kecuali cai mustakmal. Meunang cai urut ngilangkeun susuci teh atau apa. Hari dipake masak mah meunang cai mustakmal. Urut wudu. Wa dukhulul waqtilan jeung asup waktu syarat wudu wal muwalatu lidaimil hadas. Ieu mah gupikeun ka jalma anu mayang hadasna kudu asup waktu bae tah mah. Kudu asup waktu bae. Upamina keluar air kencing bae cereut deui eta mah yang hadas atau nabi buang bae jus deui kalau wudu jus deui tah eta mah kalau wuduna syarat kalau wuduna kudu geus asup waktu di mana dur dahar geura. Misalkan
terus baik kita cai kencing atau nape jus ya jus-jusan baik tapi itu kumaha haji ya tapi kalau lunak udah mas masuk waktu di mana berapa pantas dengan orang berjalan normal anu yang hadas orang telok jus baik telok cerita baik kalau berciki berapa normal kalau udah di luar waktu tapi umpamanya anu yang hadas jadi hadas ya terus-terusan terus deh hadas terus deh apa sampai wudhunya terus masuk waktu cuma cucusan baik terus baik mandi